ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqah jariyah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat, tilu putra anu soleh ngadoakeun ibu ramana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Nu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqah jariyah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat, tilu putra anu soleh ngaduakeun ibu ramana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin.